sim abdi nyerat cairan mencurahkan perasaan kalawan resepna doman mugi-mugi dirahmatan ngarenung natapan qadar diiring ku rasa sabar karindo berarti abdi rindu khusus di hati carita nyata kaula nu banget asana langsa ditinggal pupusku abi waktos kula nuju bayi sedih pisan nguping kena cisoca hantelirena waktos pun umi nyarita kejadian sabenerna ngawartosan kasim abdi soal pun abi di bumi anjeunna teh abi tiri sanes abi anu asli ti dinya asa kurawas manah abdi anu waswasna hate bertanya-tanya kamana abi salira pun abi anu tos wafat saurna gaduh panyawat na anu abot biasa panyawat kolot enjing wengingan ngalamun ngarasa diri katimbun diri sahan tekiat asa disambar ku kilat sok iri banget na hati ninggalkeun ka para wargi aranjeun gaduh pun abi ngan abi hungkul si umi najan mitos nikah deui abdi nu gaduh abi tiri kanya hati benten deui ku sabab sanes abi asli tiap lebaran ngadongkapan sim abdi sumping ke kuburan nangis baring ngomong sorangan nyepengjang nangkep batu nisan nyarita ken isi hatiku margi kolot hiji deui pun abi anu miheulaan umi di bumi kasepian
tiap waktu ba'da salat ngadoa henteu kalewat da khusus dipanjatkeun ka Gusti tempat pamaksadan du Gusti nu maha hampura kana sakabeh dosa-dosa hapunten dosa abi kaula tempatkeun anjeunna di surga. Mugi sok manjatkeun doa kanggo pun abi salira sing kenging tempat nu mulya supados pendak di surga abdi akan kaula mejanten putra soleha tiasa bagjakeun umi sukses lewat thalabul ilmi.